umur ari dek maju ka 40 tahun meni sagala karasa gogoleran saeutik tunduh ngadahar lada saeutik nyeri beuteung komo ieu mun kapanasan sirah lungleng lieur sebel geus oge asa acan ieu tempo ningali duit mah adak-adak cenghar teu karasana naon paladageun lamun sungut teu sesuai jeung nyali ulah sok balaga kesia salah sasaran riweuh neangan bantuan baladageun cie ngecet deui emang siluman careuh nu kamari ka mana anu kumaneh dibangga-bangga anu kumaneh dipuji-puji kunaon ieu siluman careuh nu kamari tidak sesuai dengan ekspektasi hakan tahakan sia baladageun percuma ngarawat diri ka salon percuma beungeut digelis-gelis di glowing ari sakirana saingan jeung pamajikan batur mah anu bau haseup anu bau gerokeun eueuh harga diri yeuh saingan jeung pamajikan batur mah tuh loba saingan mah deuk jeung parawan deuk jeung randa naon jeung pamajikan batur mah yeuh eueuh harga dirian baladageun ingikeun besti ngaranna ge minantu lamun urang barang bere kanu jadi mitoha ngadak-ngadak mitoha teh jadi judes ngadak-ngadak mitoha jadi jahat keun bae ulah jadi pikiran da urang mah hirup nanti geutang ulah teh jeung anakna da urang mah ditanggung jawab daharna naonna teh ku anakna lain ku mitoha yeuh ulah ngimpi hayang jadi minantu nu spesial ulah ngimpi hayang jadi ipar nu terbaik angger tempo aya masalah rumah tangga urang jeung anakna mah yeuh nu disalahkeun mah minantu sok coba contoh nu kitu teh yeuh ladageun dijual, diobral, tatangga nu deket imah minusna loba sungut resep ngagosip lamun ditempo beungeutna sok buat baeut teu pararuguh pinjem duit mun ditagih malah ngamusuhan mot bae lah sabaraha we nu penting mah payuk dek gratis ge pek bae paladageun maneh sedil ka urang terus ngajak batur ameh sedil ka urang kunaon teu mampu ngajatuhkeun urang sorangan beledageun ulah mentang-mentang hirup di luhur sangeunahna kanu cicing di handap wani nincak ngahina ngarendahkeun ingat dunia mah berputar moal salilana maneh hirup di luhur moal salilana maneh hirup bagja loba harta jeung banda kege bakal aya labuhna bakal ngarasa kumaha nyerina cicing di handap beledageun ngaranna ge randa zaman ayeuna sia teh beda buuk diencet alis digambar bibir ditambal kutu dipager eta beungeut ada proyek bener teu baladageun hirup di kampung mah kudu kandel ceuli hiji mata nu nempo 1000 babangus anu ngabaracot bener teu baladageun keur emak-emak anu dibere duitna saeutik ya bade titah ngirit antepkeun montong dicopot duit mah angguran mah bawa ka warung beulikeun kana obat nyeri sirah jeung tempel koyo ameh nyahueun salaki yen ngatur duit teh lieur bener teu paladageun sungut maneh nu kumaneh dipake ngadoa sungut maneh nu dipake ngahina ka urang ngarendahkeun urang terus kumaha eta doa maneh emang diijabah paladageun kumaha lur hirup di handap capek matakna lamun keur hirup di luhur ulah sangeunahna ka batur komo ka dulur karasanya ayeuna mah kusorangan hakan we tah yeuh hayang nyaho cintana setiana yeuh kasih sayangna salaki tempo mah tina carana manehna mere duit lamun duit dibikeun kabeh berarti cinta kasih sayangna eta keur pamajikanna kabeh tapi lamun dibikeun setengahna berarti cinta kasih sayangna teu sapenuhna komo yeuh lamun hitungan dina sagala harupa mah geus moal balik
bener teh paladageun siapa usaha mumul gawe korean ulin getol dahar gemuk ari nyieun status akan indah pada waktunya cik atuh sia teh eling ari molor teh ulah ti berat teuing besi hese hudang paladageun sok aya paribasa lamun urang bager ka batur batur ge bakal bager ka urang teu percaya aing zaman ayeuna mah waduh pokona mah zaman ayeuna mah anak mulang tarima kalakah mah ulang caduk pokona mah waduh aing mah percaya marulang caduk ieu dengekeun besti aing mah deuk teu awet ngora kumaha tuh diriungna ge aing mah ku bujang ya guys say hi dulu guys tingali Aisyah lalel wae jiga nu da ngalet online wae dengekeun sia ontohon pan ku aing geus dibejaan Aisyah ari milih awewe sia teh ulah anu geulis percuma Aisyah geulis ge ari alewoh mah ayeuna geulis bos asbak wadah hiji ari batangna loba sia mah cus ka dieu cos ka dieu paduli we geulis pilih mah ye nu biasa-biasa we anu masih kene ngariut mun bisa mah anu masih kene balem percuma geulis ge si ari alewoh mah ye balewol da moal di arah geulisna dan yang pamajikan mah anu alus mah nu piindungeun paladageun sakirana geus eueuh kawani cicing montong sok ngagokan bisi kacentang paladageun awak aing gede diomongkeun wae beda jelema gendut jeung jelema begang jelema gendut mah menikmati hidup mun jelema begang loba nguruskeun hirup coba anu gendut naon oge di dahar beuteung seubeuh hirup ge moal riweuh coba anu begang ngadahar ieu hese ngadahar itu hese ngadahar ieu sieun ngadahar itu sieun nah ari jelema mun diserba salah sungutna teh gendut yeuh omat beda jelema gendut mah menikmati hidup lamun jelema begang mah loba nguruskeun hirup baladageun kaloba-lobana sangu nu kumaneh di dahar ari batin anu kataleg mah anggar we begung baladageun jelema beunghar mah ngapoe daharna oge hamburger pijahut spaghetti nah ieu urang ngapoe dahar nyambel goang pedamanyun bagja kalakah panas pool untung henteu ambeien oge ci atuh kali-kali mah kardun bawa-bawa dahar ka restoran gitu tah dahar hamburger boro arah dahar hamburger hayang baso oge isuk-isuk ger sore-sore der lamun hirup teu bisa mangpaat keur batur minimal ulah sok ngarugikeun batur lamun hirup teu bisa muji batur ulah sok hayang ngahina batur komo lamun hirup can bisa ngahabahagiakeun batur mah minimal ulah sok nganyarikeun batur belerang